Perkenalkan, kuring Johar Jamal Prawekas di 12 IPS 5. Di dieu kuring bakal ngajelaskeun lengkah-lengkah pikeun ngadamel rujak. Dahar rujak tangtosna tiasa masihan rasa seger nyalira, ku ngagabungkeun sabaraha rupa buah sareng sambel. Tangtosna tiasa janten rasa anu lengkap, sareng lezat pikeun di dahar. Sabab di video waktos ayeuna kuring bakal masihan anjeun lengkah-lengkah pikeun nyieun rujak nu gampang. Bahan munggaran nyaeta gula beureum, cabe beureum, lada numutkeun rasa, uyah sacukupna. Buah-buahanna nyaeta bonteng, danas, samangka, jeung apel. Langkah-langkah ngadamel rujak nyaeta uleg bahan-bahanna nyaeta gula beureum, cabe beureum, sareng uyah. Ngagiling dugi merata upami disebarkeun merata. Tambahkeun potongan samangka. Uleg dugi merata. Potong rupa-rupa buah anu parantos disiapkeun. Hidangkeun irisan sareng potongan buah dibarengan sambel.
Rujak siap dinikmati. Gampang henteu cara ngadamelna. Hatur nuhun parantos nonton.